babongan kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina denget ieu abdi sadayana kantos ngahadiri di acara pernikahan Kang Tria sareng Teh Purwati prajurit 2 Kujang 15 Siliwangi. Nah, ayeuna abdi bade nyakseni mapang panganten. Pokoknya mah tong hilap ditonton di channel YouTube Tembang Sunda. Tadi dia. Subscribe, like, share, jeung komen. Kami aturkan selamat datang kepada rombongan keluarga besar pengantin pria, keluarga besar dari Ananda Pratum Ade. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, aki tebak jadi napoe ayeuna ya. Kantawi situ ngalet-ngalet, ngabadalet, ngebat-ngebat jatang pinang kaca. Kanggo jaket kuning, kanggo kacamata. Hidung. Astagfirullahaladzim. Ari opong nama geus sarua teh kaca. Tapi da lain eta deui. Lah dia soalnya namanya. Lah dia. Amu. Apa? Ya. Amu.
Era tradisi kop Sangpurpora dimulai. Pasukan disiapkan. Siap! Rap! Kehidupan yang baru yang mengandung makna bahwa dalam menempuh kehidupan ini banyak terjadi sehingga tujuan mulia dalam menempuh kehidupan yang baru itu dapat tercapai. Dan memohon petunjuk dan perlindungannya. Tegak! Pora! Rap! Kami adik-adikmu hanya bisa berdoa. Selamat dan bahagia abangku. Kita hitung sama-sama, rintangan mempelai masih banyak uang untuk dilempar. 1 sebentar 2 3 di PHP-in oleh mempelai, kasihan dulu. Kita hitung ulang 1 2 dan 3. Iya. Nah, Pak Pangli sareng Abi tadi atos tinggal sawer panganten adat Sampurpora sareng mapag panganten. Nah, ayeuna mah urang tarosannya Billy aya kesan dan kesan gitu ti salah sawios bare temang Sunda. Soalnya kan Abi di dieu teu nyalira, Abi rencangan ku rekan-rekan di lah. Tayana urang tarosan hiji-hiji. Ye. Hey. Damang. Saha nami teh? Yud kenang. Abi Jakari ya. Yud kenang. Nah, tadi pan atos ninggal sesi adat Sampurpora, mapag panganten, teras nyawer. Nah, didinya apa tuh Sampurpora teh naon? Sampurpora teh muncul orang mah adat TNI, muncul orang mah naonnya. Naonnya. Ya pokoknya mah tadi teh aya pedang dengan pedang di kieu. Dikitukeun gensreng digamen tak. Nah, lamun menurut Jack kumaha Jack Sampurpora teh? Eta mah lebih ke adat TNI, Adat militer, ya bukannya adat militer lamun kawin gitu. Tapi dirinya sahacana pernah ninggal itu. Acan ieu karek aslina madep pokona mah berbeda-beda budaya. Oh, berarti kitunya militer mah. Hayang teu kawin juga kitu. Aya di dieu mah lain militer dah Jadi laten. siap. Nah, ayeuna kembali dikasih Wayudi. Wah, tadi kan adat sawer. Menang nyawer tuh tadi. Eta abi teh kan rek kadinya pisan, jopok yuk. Naon deui? Pada dia mah gede atuh lah sieun. Lain kitu pan abi teh era ada orang di Unggul, abi kan kadieu jauh di Bandungnya kadieu. Pas teh di Aul tuh, paduk tuh. Ai permen teh menang. Pemain geus dituang ku abi. Tadi urang menya ya. Budak. Si karunya. Aslina. Eta mah. Budak naon? Budak eta bukan mah di dieu. Karunya sih eta kitunya di leuy budak karunya. Kumaha tuh ningali lantunan tembang gitu jadi Tembang Sunda. maksudnya tembang ngawih gitu. Nya di Sok-sok ngawih. aya seureuseutan gitu hayang disawer oge. Nya hayong hayong mah hayong disawer abi oge tuh. Hayong nyawer ongko. Ya mudah-mudahan artinya si Amin. enggalnya. Amin. Ayeuna langsung kapan ya? Aman ge kumaha ya? Kesanan tadi nyawer menang sabaraha? Abi mah teu nyawer. Teu ngilu disawer. Heeh, menang sabaraha. Teu ngilu abi mah. Soalna naon? Cieun salah nyabak. Oh, sirsalnya. Oh, kapan kena batu gitu nya. Oh, gitu nya. Kena batu. Nah, Ayo nyabak naon? Heuh, gap kena batu banan. Aya rek nyabak duit, gap kena batu. Lain pas gitu. pai. Nah, nyawer atos, Sampurpora atos, mapag panganten. Mapag Nah. panganten. Abi bade naros ya. Kantos tuh jadi punggawa nyawer, lengser, jadi ambu, nu kitulah. Pernah tuh. Alhamdulillah pernah jadi Awena, ambuna. jadi tukang payung ya nama lah. Aku masih praktekeun. Oh biasa we gitu tukang Oh. payung. Pengen panggung. Nah, gitu. Nah, halus nanti dia mah pengalaman ya. Oh, bakat. Nah, ngomong ini Mang Yudi, pernah tuh Mang Yudi mah nya pernah paling di tukang panggung. teu jadi ambu ah tiheula. Sok kana tinggal soran ini we. Ucu. Ambe. Nah kan nemeh teh aya acara Sampurpora nya terus mapag panganten
sawer. Tah, Kang Ipang terang tuh. Adat Sampurpora teh naon? Sampurpora teh ya semacam adat tentara lah gitu. Jadi di naon? Kumaha nu kumaha? Ya anu mawa pedang teh gitu teh. Tapi di tancupkeun teu. Kan ieu we kan sarangka. Sarangka pedog. Lain pedog Kang Ipang. Terus Nya tos atuh terang teh ninggal bieu teh mun. upami Aripi kumaha tah nembean kitu ninggal adat Sampurpora kitu atana pitos kantos ninggal. Nuhun nembean, aduh Nembean rame pisan. orang pisan. Cok kabita Oh, gitu. kabita. Mohon atuh sing enggak-enggaknya. Amin. Sami da bigi hoyong enggak. Nah, terus sok kumaha? Ya bieu makan atos, ya tos nikah hoyong kadua kali tapi acan aya izin. Nyandung Ya, ya. hayang nyandung. Oh, yang nyandung cenah. Nah, kamu bari teman Sunda nu hoyong dicandungnya. Antun hubungi wae Kang Ipang di dieu nya. Pokona mah ieu mah sadia we. Nah, terus tadi kan aya Sampurpora mapag panganten nyawer. Tadi nyawer kenging sabaraha? Alhamdulillah keng 7.000 permen 5. Tadi abi ninggal nyawer mah gugulitikan jeung budak. Oh, kuwi kan parebut 1000-an teh. Aduh Gusti karunya kitu mah kalah kadidikeun saware ku abi teh. Tuh, Ya alhamdulillah mana cik hasilna mana aya teh? aya. Ah. Nah, ieu nya bukti Duh, mau urang. bukti bagja lalaki teh nu kieu tah. Bukti bagja lalaki nu kieu. Menang saweran permen 3 duit 3.000. Cukup moal ongkos ka ditu ka turangga. Moal ngiring we ka sia ke sasapangan. Nah, ya lanjut ka Kang Ripki. Tadi kayak sabarang ngiringan nyawer teu. Kenging 2.000. 3.000 alhamdulillah lumayannya teu ipekahnya. Kan aduh eta non kanyut kunang leupas tina leungeun Abi astagfirullah. kita tadi dek di hotel kita kayaknya. Nya aduh Nah, sanes ayeuna milik mun. mudah-mudahannya Nya payuna kapayuna. kenging Amin. mapak panganten. Tadi sedih tuh pas tinggalnya tadi si Kang Trian nuju mapak panganten tinggal lantunan tembang-tembang sedih tuh asa nyerecet kan hati. Aslina sedih pisan pokok namanya anu ngaran-ngaran Sunda mah aduh kanu hate pisan teh. Anu asa urang inget kapungkur. Ayeuna kaulangi deui gitu. Kaulangi deui ayeuna teh alhamdulillah aya tembang Sunda di dia Jadi we kanan angkat kaangkat deui nya urang tiasa ngaririung di silaturahmi. Jadi silaturahmi sareng jadi asa keluarga lah kita jeung tembang Sunda alhamdulillah. Nah, ayeuna Kang Ripki kumaha Arif? Mapag panganten teh nya gitulah resep itu jadi Resep. kabita. Sedih tuh. Sedih. Sok hayang kumaha gitu nya. Nya Sok hayang engal-engal nya nya nyungkem ka merinding. merinding gitu nya muring-muring bubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantapri saha kuring. Abi ayeuna bade sasalaman sareng rekan-rekan ka panggung gitu nya sambil nge-vlog. Urang atro ka ditu nya yuk. Nah, ayeuna abi bade ka dieu sasalaman langsung kumargi patuang atau lapar ieu teh. Jauh. Nah, ini kami ngalaresan parantos sumping Ria, kami pada naros di dieu nya. Nah, Kang, kumaha perasaan ayeuna bingas teh? Alhamdulillah. Yang seneng bingas. Kegiatan keluarga nu sakinah, mawaddah, warahmah, salam tetehna nya bidang bingas. Matur nuhun pokona namanya. Matur nuhun doana sadaya. Ya, matur nuhun. Tip, kami tuang heula nya. Menuju bade ngantri sakedap tuh. Pokoknya mah tong hilap, nganggo masker, jaga jarak, mencuci tangan, jarak pokoknya mah jaga jarak. Kumaha iki? Mah, Di kamari konten duki kaina capek tuh wah lumayan perjuangan. perjuangannya. Atur nuhun belana kayaknya. Mudah-mudahan kagetos kudu langsung sae. Pokoknya mah Enak. ucapan kalau Kang Trian Harapan Kang Tia happy wedding, selamat menempuh hidup baru Kang Tia. Semoga cepat dikasih momongan. Itu semoga cepet nyusul. Nah, sama saminya. Sami. Pugunya sa tabungan kapalan
anjeun rek ngagoda duh asaku teh sok hoyong lebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antena tapi karena asa lebih kasiksa mun teu mah anjeun rek ngagoda duh lingkung tega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sim kuring yut kenang ngaturkeun nuhun Kang Oreng-rengan sadayana nu aya di Tari Kempal di mananya di hajatan Kang Ade Tian sareng Teh Uwanti tah kitu pribados mah ngaturkeun nuhun mugi janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah nya seuri atuh sakitu meureunna nya di pribados haturkeun nuhun ka Temang Sunda channel tong hilap ke di subscribe di pokona mah lah di like and comment pokona mah subscribe-nya subscribe sakitulah pokona namanya tong hilap tepangkeun nami abdi yut anu kasih manwageurang sakitu lah pokona nya dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kuring Rifki Ahmad Irianda ngawilujengkeun kangge Kang Ade sareng Teh Purwanti mugia janten keluarga anu sama sakinah mawaddah warahmah sing enggal dapat momongan pokona sakitulah sukses Temang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Bang Tria sareng Teteh Purwanti semoga jadi keluarga sakinah warahmah mawadah bahagia dari sekarang sampai seterusnya sampai kakek nenek ya. Cukup tapi sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi anggota Balai Temang Sunda Jakarta Sundara Abimanyu ngaturkeun nuhun ti ulamana Kang Ade Tria sareng Teh Purwanti mugia sakinah mawaddah warahmah cing runtut raut pokona mah keluargana amin hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng happy wedding ka Kang Tria sareng Teh Purwati. Semoga cepat dikasih momongan sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring sejang wilujengkeun wilujeng midang bingah kanggo Kang Tria sareng Teh Purwanti. Mudah-mudahan janten kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan sing enggal gaduh momongan pokona mah wilujeng ngambah sagara kahirupannya. Abi ngawakilan ti rombongan sadayana bare-bare Temang Sunda sakali deui happy wedding kanggo Kang Tria sareng Teh Purwanti. Mudah-mudahan janten kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah pokona mah sakitu. Hatur nuhun kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Wakuf Day. Kepala